Mendingan pisan geuning ce dahar jeung ayam pop. Hayamna menang newak anu tatangga. Isuk-isuk udang sare teh mending lapar pisan ce. Ari panon mah eta tunuh keneh ari beuteung kurubukan. Ieu mah sakurang ge eueuh kudu jangan heula we meureun. Coba dengan sanguna ngasakan naon nya euy. Eta geuning aya hayam tatangga meunjeunna euy. Lamun ditewak dipasak ayam pop ngeunah jigana. Ha, pedul teling khas geuning hayamna oge. Untungna bieu aya adi ari ka pangaduan. Cing teh HP meuli hayam sakilo mun aya mah hayam kampung. Heueuh siap cenah. Ari pek ari jol teh ieu mah hayam nagri geuning da eueuh cenah. Heuh cinta atuh kena we nu penting mah daging hayam. Da ieu teh ngeunah nama hayam yang kampung anu karek meujeuhna teh geuningan. Tapi teu naon lah selama ada bumbu andalan aku. Heueuh make bumbu ajaib ieu mah dijamin masakan teh enak terus. Tah sabari nungan ungkeban hayamna aya namanya saosna. Asa kurang lengkap atunya ayam pop eueuh saosna. Heueuh sabaraha mah ti kamari-kamari arek meuli hayam kampung tetapi teu meunang-meunang. Kalah menang taina deui sing tampelu di pipir dina teras geuninganan. Oke ce lupakan pertanyaan lanjut ke saos teh. Tah ieu teh saos tadi tambahan bawang beureum kulit hayam jeung tomat. Tambahan cai ungkeban ayam, asupkeun bubuk cabe menang ninyuh tadi, terus asupkeun uyah jeung bawang putih bubuk desaku. Tapi asa haus ieu ke arek minum heula. Lanjut ce aya namar nyokot lah blender jangan blender saosna ieu. Heuh apa namanya juga saos ala-ala geuninganan. Heueuh pokona blender we kakeun lembut, tapi ieu ke asa kurang lembut tapi keneh lah nu penting mah rasana ngeunah. Tuh geuning aya nama ungkeban hayamna geus saat geus asak urang antepkeun lawe nama sakedeung. Ameh meresap apan cenah geuning. Geus nyieun saos ungkebanna lanjut urang goreng hayam naeun. Heuh urang goreng sakedeung we ameh leuwih enak. Tinggal itu wanginya bikin beuteung kukurubukan yang geram ieu mah ce. Meni kuat juicy daging ieu mah. Meskipun rupa hayamna bodas campil juga mayat hidup tapi dijamin ieu rasana mangeunah pisan. Meni gurih pisan atuh make cai dewegan ieu mah ungkepna oge. Hayu ce urang armam jeung tong poho diriku.